artina jalmi anu kuningan anu terang eta mah jalma anu terang teh diantawisna geun we urang dipasihan terang ku Gusti Allah ilmuna Allah ngalangkungan guru urang eta teh alim hatina kuningan gitu kuningan eta teh eta teh jalmi anu ngamalkeun kana ilmuna eta jalmi teh bakal didegedkeun jeung lawan surga kalawan teu ningali dihisab jeung disiksa. Sedangkan jalmi alim tehnya diantawisna jalmi anu dipaparin kuningan sebagai para alimil ulama para alim ulama mah nyaeta anu ngamalkeun kana ilmuna yakin bakal dicagetkeun kana lawanna surga. Sedangkan hadis anu sajen ngaturkeun kudu aya anjeun aliman muta'aliman mustami'an. Cek Rasul kudu aya anjeun hiji kudu aliman kudu urang mampu mah kudu ngajar ngadidik artina mapatahan dalam urang gaduh ilmu kudu dipapatahkeun atawa urang diantawisna minimal kudu diamalkeun gaduh urang ilmu teh kudu dipapatahkeun artina kudu diajarkeun. Eta teh naon bagina sabab diparentah ku Rasul kudu aya aliman artina kudu ngadidik lamun aya urang ilmuna itu artina kudu dimanfaatkeun kudu diamalkeun gitu. Sabab lamun urang gaduh ilmu teu diamalkeun saur hadis sajen al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu teu amal sarua jeung tangkal teu buah-buahan. Kumaha sakitu urang sadaya bila mana gaduh ilmu payahna we. Gaduh urang nyata ilmu paranti wudu. Amalkeun doa. Paranti wudu. Karena dia udah kudu kayak wudu apa jampe sholat itu amal ke bari praktik sholatna eta amal jeung ilmu anu sejen-sejena sakan kula sapatos anu neme kurang boga ilmu teu diamalkeun eta teh saperti tangkal teu berbuah. Jadi urang teh boga ilmu tapi teu aya ganjaran. Sababna teu gaduh ganjaran sabab teu dipigawe. Atuh urang meunang ganjaran kumaha sabab dipigawe ge teu. Gaduh mah gaduh alatna anu teu dipake eta alat. Atuh moal karasa mangpaatna jeung moal karasa urang nyaeta ganjaranna tina eta alat. Atawa urang mah hasilna gitu.